Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Qala mu'alif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Yahrumu haram naon at-tatahuru gawe susuci bil musabbali kucai anu dicawiskeun li surbi pikeun nginum. Wakada sareng nyakitu deui al musabbali surbi bimain kalawan cai juhila anu teu kanyahoan naon haluhu tingkahna maun alal aujahi nurutkeun kaul mu'tamad. Wakada sareng etanya kitu di yahrumu haram hamlu syai'in ari mawana hiji perkara minal musabbali tina cai anu dicawiskeun pikeun nginum ila ghairi mahalihi kana lian tempatna musabbal. Wal yaktasir sareng kudu ngaringkeus jalma nu wudu ayal mutawaddi tegasna jalma anu wudu ai mutawaddi tegasna jalma anu wudu hatman kalawan wajib ai wujuban tegasna kalawan wajib ala goslin kana ngumbah au mashin atawa ngusap wajibin anu wajib palaya juzu mangka henteu meunang naon taslisun tilu kali wala ityanu sairi sunani sareng ngadatangkeun kana sasesana pirang-pirang pasunatan lidoi ki waktin karana rupekna waktu an idroki sholati tina manggihanana sholat kuliha teges nama sakabehna sholat pihi dina waktu kama sapertikeun perkara soroha anu parantos ngajelaskeun bihi kana ma saha al-Baghawi Imam Baghawi wa ghairuhu sareng salianti Imam Baghawi wa tabi'a sareng turut huka Imam Baghawi saha al-mutaakhiruna ulama mutaakhirun lakin afta tatapina parantos masihan fatwa itu Imam Baghawi fi fawati sholati dina lepotna sholat lau akmala lamun nyampurnakeun musolli jalma nu sholat sunnanaha kana pirang-pirang pasunatan sholat bi ayatia ku gambaran yen ngadatangkeun musolli jalma nu sholat hakana sunan walau lam yudik jeung sanajan teu bisa nyusul itu musolli rakaatan kana sarakaat. Waqad yuproku jeung terkadang dibedakeun naon bi annahu kalawan sanyanyana itu musolli jalma nu salat sama dina itu fawati sholah istagola eta katungkul musolli bil maksudi ku anu dimaksud pakana mangka bukti musolli kama lau madda eta saperti yen manjangkeun musolli fil qiraati dina babacaan au kilati main atawa karana saeutikna cai bihasu layakpi ku sakira-kira henteu cukup itu maun ilal fardo kecuali kana fardu wungkul palau kana mangka lamun bukti mahu eta tetep sarta mutawaddi jalma nu wudu naon maun cai layakpi anu teu cukup maun hu ka mutawaddi litati mati turihi pikeun nyampurnakeun susucina mutawaddi in salasa lamun tilu kali mutawaddi au ata napi ngadatangkeun mutawaddi asunana kana pirang-pirang pasunatan awih taja atanapi butuh mutawaddi ilal fadili kana leuwihna cai liat si muhtaramin pikeun liat si muhtaramin karana dahagana sato anu dimulyakeun ku syara haruma mangka haram naon istimaluhu makena maun pisain dina hiji perkara minasunani tina pirang-pirang pasunatan wakada sareng nyakitu deui cara haruma yuqalu dicarioskeun ieu za fil gusli dina adus wanadban sareng kalawan ngaringkes anu sunah alal wajibi muru anu wajibi tarki sunani kalawan ninggalkeun pirang-pirang pasunatan li idroki jamaatin karana nyusulan berjamaah
lam yurja anu teu diarep-arep naon goiruha salianti berjamaah naam bener bieu nadban ma ari perkara kila anu diucapkeun naon biwujubihi wajibna emak kadalki sapertikeun ngosok-ngosok yang bagi eta misti naon tak dimuhu ngaheulakeun emak alaiha manderikeun berjamaah nadiroma halna ngabandingan perkara maro anu parantos kaliwat ieu emak min nadbi taqdimil faiti tina sunah ngaheulakeun salat anu lepot bi udrin kalawan udzur kalawan sabab udzur alal hadirati mandarikeun salat anu hadir wa in patat jeung sanajan lepot naon al jamaatu berjamaah tatimatun ari ieu teh hiji panyampurna ya tayamum jalma anil hadasaini tina hadas dua li fakti main karana teu aya cai wa khaufi mahdurin sareng sieuna anu dipikapaur min istimali tina makena maun bitrobin ku taneuh tahurin anu suci lahu eta tetep pikeun itu torob teh gubarun ari aya kekebul warkanuhu sareng ari pirang-pirang rukun tayamum niatus tibahati sholati eta niat ngameunangkeunana migawe salat al mafrudati anu dipardukeun makrunatan halna anu dibarengan binakli torobi kumindahkeun taneuh wa masuwajhi sareng ngusap rarayeuna jalma sumaya dahi tuluy dua pandanganna jalma walau tayakona sareng lamun ngayakinkeun si jalma maan kana cai akhirul waktu dina akhir waktu pantidoruhu mangka ari ngadagoanana kana maun abdolu eta leuwih utama wa ila sareng lamun teu tayakun fatajilu tayamumin mangka ari ngagancangkeun tayamum eta leuwih utama wa idam tanah ajeng di mana-mana narima kacegah naon istimaluhu makena maun pi udwin dina anggahota wajaba mangka wajib naon tayamumun tayamum wa ghuslu sahihin sareng ngumbah anu cagerna wa masukuli satiri sareng ngusap sakur-sakur anu nutupan aldori anu madarat naon nazuhu ngudarna satir bimain kucai wala tartiba jeung taya tartib eta maujud bainahuma di antarana tayamum jeung ghuslu sahih di junubin pikeun jalma nu junub au udwa ini atawa dua anggahota paya tayamamani maka wajib dua tayamum wala yusolli sareng teu meunang salat jalma bihi kalawan tayamum ila fardhon wahidan angin hiji pardu walau nadron jeung sanajan salat nadar wasoha sareng sah naon janaizu pirang-pirang salat janazah ma pardin sartana salat pardu wa nawaqiduhu sareng ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu ai asbabu nawaqidil wudu'i tegasna mah pirang-pirang sabab anu ngabatalkeun kana wudu arbaatun eta aya opat ahaduha ari salah sahijin arbaah tayakunu huruji syai'in eta ngayakinkeun kaluarna hiji perkara goiri manihi salianti manina mutawaddi jalma nu wudu ainan eta ain kana bukti itu syai' teh aurihan atawa angin rotban eta baseuh aujapan atawa garing mu'tadan anu biasa kabaulin sapertikeun ciki au nadiron atanapi anu langka kadami basurin sapertikeun getih bool au goirihi atawa salianti dam basur in pasola anu narima pisah itu syai' awala atawa henteu in pasola kadu datin sapertikeun cacing ahrojat anu kaluar naon ro suha sirahna dudah atana pikieu ahrojat anu ngaluarkeun itu dudah ro saha kana huluna itu dudah sumarojaat tuluy balik deui itu dudah min ahadis sabilail mutawaddi'i tina salah sahiji dua palawanganana jalma nu wudu al hayy anu hirup duburon eta dubur kana bukti itu ahad au kubulan atawa kubul walau kana jeung sanajan bukti naon al khuriju anu kaluarna basuron eta basur bool cek urang panyakit ambeien sabitan anu tumetep dakhilat duburi dina jero dubur pahoroja maka keluar itu basur auzada atana pitambah non hurujuhu kaluarna basur lakin apta tatapina parantos masihan patwa sahal al alamatu
jalmi anu seueur ilmuna al kamalu raddadu tegasna masih kamal raddad bi adamin nakdi kana henteu na batal wudu bi hurujil basuri ku kaluarna basur nafsihi tegasna mah ku diri na basur bal bil khariji barita ku anu kaluar minu tina basur kadami sapertikeun getih wa inda malikin sareng munggu Imam Malik layan takidu henteu narima batal non aludu bina diri ku anu langka wa tsaniha sareng ari anu kaduana tina itu arbaah zawalu aklin eta leungit akal ai tamizin tegasna mah leungit tamiz leungit hideng bisakrin ku sabab mabok atanapi weureu au junudin atawa ku sabab gelo au igmain atawa ku sabab sakalor au naumin atawa ku sabab sare li khobari sahih karena aya hadis anu sahih paman nama hadisna paman nama paliyatawaddo paman maka ari saha jalma nama eta sare man paliyatawaddo maka kudu wudu man wa haraja sareng kaluar bizawalil akli ku leungit akal naon anu asu nundutan wa awailu naswati sukri sareng pirang-pirang mimiti jadi na mabok pala nakdo mangka henteu batal wudu eta maujud bihima ku itu nuas jeung awail kama ida syakka saperti yen di mana-mana mangmang si jalma nu wudu hal nama nahasare itu jalma nu wudu atanapi mutawaddi au naasa atawa nundutan mutawaddi wa min alamatin nuasi sareng eta tetep tina sapalihna tanda nundutan sima ukalamil hadirina ari ngupingna kana cariosan jalma nu hadir wa lam yafham jeung sanajan teu ngarti itu mutawaddi hukana kalam la zawaluhu henteu ngabatalkeun leungitna akal binaumi qaidin ku sabab sarena jalma anu bari diuk mumakinin anu netepkeun mak adahu kana tempat diukna qaid atanapi mak adahu kana biritna qaid ai aliyaihi tegasna mah kana dua biritna qaid mimma qorihi tina tempat cicingna qaid wa inistanada jeung sanajan nyarande itu qaid lima kana perkara lauzala lamun leungit itu mah sakoto maka tijungkel itu qaid awih taba atawa nangkep napi nangkep tuur itu qaid walesa jeung teu aya baina maq'adihi di antara tempat diukna qaid wa maqorihi sareng tempat cicingna qaid naon tajapin renggang wayan takidu sareng narima bata non wudu mumakinin wudu na jalma anu netepkeun kana biritna intabaha anu nyaring ieu mumakin ba'da zawali aliyatihi dina sabada ngangkat biritna mumakin an maqorihi tina tempat tumatepna mumakin wala wudu usyakin sareng henteu batal wuduna jalma anu mangmang hal kana naha bukti itu syak mumakinan eta anu tepkeun kana biritna awala atanapi henteu mumakin au hal zalat atanapi naha robah naon aliyatuhu biritna itu syak jalma nu ragu qabla yaqdoh dina samemeh nyaring au ba'daha atanapi dina sabadana yaqdoh wa tayakun ru'ya sareng ari yakin ngimpi ma'adami tadakuri naumin sarta henteu ingetna sare la saro eta teu aya eta teu napakan eta maujud lahu kana itu tayakun bihlapihi kalawan beda jeung tayakun ma'asyaki sarta mangmang pihi dina naom li anha kana sanyana ru'yah murajjihatun eta anu ngunggulkeun li ahadi torofaihi kana salah sahiji dua tungtung syak wasali suha sareng ari anu katiluna tena itu arbaah masuk farji adamiyin eta nyabak farjina adami bangsa Adam ai mahali qotihi tegas nama tempat neuteukna farji walau limaitin jeung sanajan farji mayit au sogirin atanapi farjina budak leutik kubulan eta kubulna kana bukti naon al farju farjina au duburan atawa duburna mutasilan anu antel keneh anu napel keneh o maktuan atanapi anu geus pegat geus papisah ilama kajaba perkara kutia anu diteuk-teuk ma pilihitani dina nyunatan wanakidu sareng ari anu ngabatalkeun mina dubur tina dubur multaqol manpadi eta tempat tepungna liang tumrus wa min kubulil mar'ati sareng eta tetep tina kubulna mar'ah multaqos syafroiha ari tempat tepung dua biwir parjina mar'ah
alalaman padi kana liang parji. Lama waroaha laman teu perkara waroahuma anu aya dina satukangeunana saproiha kamahal hitaniha sapertikeun tempat hitana itu mar'ah.